Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Nini, mana sih Jasmine tanya datang-datang itu tungguan tadi teh. Jadi diem nih, enaon sih? Chat wah kieu rariweh enaon. Penting Jasmine iya mah penting pisan ya hu. Neon anak penting teh. Jika nama Jasmine nya kita teh kudu muka donasi jang si Ica. Heh, neon itu maksudnya? Nah, ieu muka donasi segala. Emang si Ica ku neon gitu? Iya kan kemarin si Ica teh ini Min. Kemarin naon ya teh? Syangcutnya mah rasa. Tah eta Jasmine. Terus naon eta hubungannya jeung muka donasi jeung si Ica? Iya kan si Ica teh kemarin syangcutnya merosot. Nah berarti si Ica teh geus teu mampu meuli cangcut-cangcut acan. Berarti kita tuh harus menggalang donasi untuk cangcut Ica. Di mendingin naon sih? Vira ge cangcut nih kudu muka donasi segala. Iya kan siapa tahu Jasmine di luar sana teh ya ada manusia baik hati yang ingin memberikan sedikit rezekinya buat cangcut si Ica. Hah menil. Terus kamu mau donasinya ada kumaha sok? Nya orang kieu we kumanya. Orang iya we, orang nongkrong teh bawa kardus, kita orang teh cicing di sisi jalan atau berkeliling ke rumah orang kaya gitu we. Terus kata dina dus nata ditulisan gitu donasi untuk cangcut Ica nih. Horean dia. Jasmine kamu meni gitu kasih Ica teh atau orang ke Jakarta? Jol ke Jakarta meni. Dari mana kamu ke Jakarta ya teh? Orang kayak emang Willy Salim Min. Orang minta duit. Sugar we dibayar Willy Salim kan bager Willy Salim mah. Beren. Meni ayah wae kamu neng. Ningges lah tuh ngurus-ngurus cangcut si Ica nih tidak berguna ge. Tapi ya Min, sud mendinges tuh ngomongnya tadi girl. Ya udah atuh iya. Yang tuh aku mana kebalik weh. Jasmine tau kebalik atuh. Nih enak nih atuh. Nya henteu naon sih. Juga tuh balik cuk. Di meni dasar komen neng. Tefarugu. Vai. Masak naonnya poe ayeuna? Meni asa horea masak. Melicikan we ah. Neng. Dek naonnya sih mama gerowan? Apa mah? Dia neng ke dapur. Non mah? Melicikan juga eta nu di kidul geuning. Udah hareupeun mah Bu Tatang. Tumben melicikan ya teh mah. Mama teh masak. Henteu nya teh keur horerea mama teh. Ya meni padahal mah neng teh keur hayang masakan mama ya teh. Kadona jeung cikon. Ya tinggal digoreng dewe jika ada dia dihaneutkeun. Jadi eta masakan mama. Naon eta mah teu kaci. Geus teu mana duitna? Eta biasa lureun galon, beliina opatnya. Loh, meni loba-loba teh mau melicikeun teh, jang saha wae. Ya jang mama atuh jang maneh duaan. Tapi pan 2 kalieun ieu, jang ayeuna jeung kepeuting. Oh, nyangeus atuh ari kitu maneh melicikeun heula nya. Heueuh jug. Duitna 100 geuning. Kade Neng, sasana tong dijajankeun nya. Awas mah dijajankeun di babuk ku aing. Iya, meni apal we ku neng dijajankeun teh. Ya kado meni kudu dibungkus sagalanya. Cek urang mah bikeun we kieu gelempengan jeung teu bararisa di bungkusana ge. Mama neng bisa teu nya? Panyakeun heula ah. Neng, si mama aya henteu ieu teh? Aya si mama mah itu di dalam menuju ngakel. Oh, aya. Ari neng bade ka mana atuh ieu teh? Oh, neng mah bade ka kidul Bu Erna, bade meser chicken. Oh gitu. Nya terus atuh ari kitu mah neng angkat heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Har, nah di sini jeung ngakaler sagala ieu teh. Engko da ka kidul dia ngomongna teh nya. Kumaha cenah? Mama neng aya. Aya Bu Erna. Naonnya tadi Bu Erna? Nah di bawah segala. Bisa henteu nya mama neng mungkus kado Bu Erna, naon ieu? Iya, Mama Neng, Bu Erna teh hayang dibantuan ieu pamungkusan reun kado, bisa henteu? Bisa, Mama Neng mah, ahli eta mah. Nan kado jang saha ieu teh? Iya, kado jang babaturan Bu Erna, Mama Neng, pan poe Kamis hareup kawin kitu. Oh, dia atuh ku Mama Neng bungkuskeun dia. Kebenaran Mama Neng keur nyangase. Alus atuh ari kitu Mama Neng. Ieu,
Aduh. Orang bari ngopi Mama Neng soalnya Bu Erna mau kerupuk biati ya mah, kerupuk cacing. Wah itunya duit iya jangan si Ujang. Maknya juga nama temahi. Oi, kudu ngajual emas ya mah. Mau haji atuh rajang nyun gara-gara segala. Maknya jadi bunak katempuhan kudu merajang berobat. Maknya. Ada kawinnya di mana ya teh Bu Erna? Eta Mama Neng di gedung Sudirman gening. Alam nih gaya gitu Bu Erna eta kawinnya di gedung. Aduh. Ya pasti atuh Mama Neng mau gagal pokoknya mah panjelma beunghar ieu eta ayeuna ge nya ti naon ngaranna teh ti ayang Brinda nya anu sok dipake ku Lesti gini. Terus make up nage ku Ade Rustana ieu anu make up 50 juta teh geuning. Mau gagal pokoknya mah. Uluh eta mah atuh jelema tersohor kabeh nya. Berarti loba atuh eta duitna babaturan Bu Erna teh. Ya pasti atuh Mama Neng apa namanya eta mah old money ieu alias beunghar 7 turunan. Oh gitu, pantesan atuh Bu Erna. Dan kayaknya lah babaturan Bu Erna yang karek kawin. Atuh geus kolot meureunnya ieu teh nu kawinna. Mama Neng, karunya gitu Bu Erna mah jelema beunghar tapi sarap jodohna gitu. Tapi alhamdulillah we aya mah geus kawin ya, geus menemukan cinta sejati jeung ieu jeung Purnawiraman Polri tentara naon aya teh polisi eta aduh salah Bu Erna teh poho. Tapi Bu Erna nya mun Mama Neng kitu jadi manehna kan bae teu naon kawin kolot ge nu penting mah loba duit daripada kawin ngora ngahesekeun kolot ting mitoha naon kitu patut. Mama Neng teu meunang ngomong kitu ieu bisa anu kasinggung. Eta geuning. Bunda, di ka mana ieu? Maknya, iya Mama Neng, Bunda teh aya urusan. Hayo Bara, hayo Maknya. Hayo. Di ka mana cenahnya si Bunda teh? Rarusuh kitu buru-buru jeung teh bebeja di ka mana tumben? Bisan ge bade ka dieu. Asa ku aneh ari si Bunda nya. Paling ge balanja Bu Erna eta mah belanja jeung sebelakeun we biasa jeung warung manehna. Oh gitu. Tapi asa ku aneh teh bebeja Mama Neng. Biasa lagi kan paling celemeng si Bunda mah. Manisieun ini tukang cikun tadi anu ninggalikeun. Emang si cantik itu ya Neng sampai ditinggalikeun. Jika nama bobo Kak Neng eta mah jelema moal salah deui. Nan beana eta rek direka-reka atawa adek di kumaha adek basic wae kawas kieu. Kumaha adek dikumahakeun? Mending dikumahakeun Mama Neng. Nu penting mah jadi. Assalamualaikum. Neng Uwi. Waalaikumsalam. Aya hanteun cikeun teh Neng? Aya mah. Ya, tapi Mama tadi pas Neng melecihkan anu ninggalikeun nya alas ya, kada culik eta teh Neng. Lain mah jiga nama tukang ojek eta mah soalna mah make masker. Terus cenah pas ninggalikeun Neng ku Neng ditinggalikeun balik kieu. Kitu. Mane kada ditinggalikeun ari teh kumaha mah dituturkeun balik nya. Nya lamun nuturkeun mah ku Neng tuturkeun ieu teh Kang. Nya ku Neng lawan, maka Neng mah bisa silat atuh mah. Wong cun. Meni silat teh naon kaos kitu patut mangka deui mah nya lamun anu ninggalikeun teh tong ditinggalikeun deui maneh teh. Hang dihipnotis. Iya mah. Dari zaman kiwari meni sararieun teh nya Bu Erna. Mama Neng zaman kiwari mah nya urang teh kudu loba waspada ieu. Loba jelema jahat jelema ayeuna mah. Punten Mama Neng Bu Erna. Mangga. Nyanak naon eta teh Ica? Gorengan? Mohon Bu Erna. Ica Mama Neng hoyong atuh eta gorenganna 5.000-an. Iya mah pesanan sadayana Mama Neng anu Bi Fatimah. Oh gitu. Nangis atuh teh jadi Ica lah. Mun kita mah Ica pergi dulu atuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ica. Nah Mama Neng jeung hayang gorengan sagala ieu teh pane opian ieu aya cemilan. Naon aya opian gede ku Bu Erna dikekeuweuk ka tadi. Tuang we sorangan garanya Mama Neng tadi bere ya teh. Alas ya Bu Erna teh poho hampura Mama Neng nya. Aduh, ya atuh ya aduh. Hampuranya. Kajongjonan Bu Erna teh ngeunah atuh da. Sabisa nanya poho ka Mama Neng Bu Erna. Tapi Mama Neng, Bu Erna teh karek ingat ieu si Usep teh bisa maturan Bu Erna ieu ka undangan teh. Terus ari Mama Neng daek teh ieu teh maturan Bu Erna ka undangan. Nya ieu Mama Neng mah nya hayu-hayu wae Bu Erna. Dan kudu dandan meureunnya, maknya kur make hasilna jeung lipstik hungkul mah ka ieu ke gedung mah asa era. Katinggali kitu jelema teh bogana teh.
Meni bae atuh mama neng teu kudu dangdan lah. Nu penting mah rapih jeung teu bau kelek ieu. Nya teu bisa kitu atuh Bu Erna. Apalanya orang teh kudu bisa menempatkan diri ya. Tapi oge nya. Bener mama neng. Mama neng mah dikasih ratna we, dek pangajarkeun dangdan kitu. Bu Erna miluh aya atuh sakalian. Moal Bu Erna mah mama neng. Sok mama neng soalnya Bu Erna mah nya geus ngaboking MUA ieu. Siri Wardah Make Up geuning. Jadi sok mama neng lah. Nya da sok licik sorangan si anak Sumarni mah kabatur yang ngomong tong dandan. Ari taeun manehna gara ngaboking MUA. Kumaha cenahnya? Pan bete kuleha tuh Bu Erna teh. Pan istri PNS ieu. Banyak istri PNS kuleha pan tidak oke. Nagiola ya kasih ope duit. Laundry. Waya nanya sedih. Wow. Waya nagi ada meni. Ribu iya meni lakane mas mau tahu nagi meni. Meni ribu. Kunaon ieu Mas mana jeung riweuh sagala da lain jeung maneh ieu mah? Lain jeung Imas ada Allah ieu. Pete jeung Imas. Imas maneh mah sok riweuh ari taeun teh nya. Di ka mana maneh ieu? Biasa we Barna. Imas pandak mah nage duit laundry. Eta ka Shopee. Oh gitu. Juga tuh ari kitu mah. Har. Ngusir eta teh ka Imas Barna. Lain ngusir ieu, tapi nitah indit. Teu balik pisan Barna mah. Meni. Nanti Imas mah salahnya. Assalamualaikum berarti. Waya ngesedoi. Si Imas teh kidul. Kok udah kasih Shopee cenahnya? Kan si Shopee mah imana gak dikaler. Kumaha si Imas? Ngaranna ge si Imas atuh mah neng aya liuran saeutik. Heueuh bener Bu Erna. Ya geus anggeus sakieu we nya tuh udah rapih tuh. Sakieu we nya tuh. Alus geus nya. Alah meni alus kitu mah neng. Meni bisaan ieu mah neng meni berbakat kitu leungeunna. Saha atuh anu ngabungkusna mama neng. Geus pasti alus atuh. Bu Erna mama neng itu si Bunda mama neng Bu Erna. Alah kunaon si Bunda ieu teh Ica? Itu Bu Erna si Bunda teh tadi Ica panggil di jalan keur ngahulan terus ku Ica di sana ka dieu karunya keadaannya. Di mana ayeuna si Bunda Ica? Di saung Bu Imas mama neng nuju ngahulang. Hai sampeurkeun Bu Erna aduh. Ulang nih radio itu mama neng jeung Bu Erna ka mananya? Ica, itu yang Icanya, ya? Iya Bu Erna. Alah Bunda, kunaon ieu? Maknya, di mana Bunda ieu teh? Lain maknya ari Bunda ieu teh. Kunaon? Cik si Ica cenah ngahulang Bunda teh di jalan. Aya naon ieu? Alah buah-buah ieu mah maneh si Bunda teh dihipnotis. Maknya. Mama neng, Bunda teh kayak hipnotis ieu pas tadi kerungan aku. Maknya. Nah, ari si Bunda bisa-bisana ieu kayak hipnotis. Teuing ari si Bundanya nungguin angkot di mana atuh ieu? Meni jeung panggil tukang hipnotis sagala. Memariwangan pisan ari Bunda. Eta geuning Bu Erna anu sisi jalan geuning anu sisi sawah. Maknya. Aing mah meni aya-aya wae nya ari si Bunda. Naon wae atuh ieu teh anu dicokotna? Kalau maneh orang tinggal heula. Kabeh mah maneh dicokot juga mah. Maknya kata kosong kieu kantong Bunda. Kabeh dicokot di mah. Maknya. Si Bunda meni sok aya-aya wae nya. Sok memariwangan batur eta teh. Emang Bunda teh di ka mana ieu? Jeung nungguan angkot sagala. Bunda teh dekat toko emas tadi teh. Dekat jual cincin apa yang bayar si Ujang ke pesantren. Duit Bunda kurang efek canggih dijual emas geus dihipnotis. Maknya. Ya Allah Bunda, meni padahal mah atuhnya minjem we ka Bu Erna atuh jang pira mayar eta hungkul wae mah. Pan duit Bu Erna mah loba ieu. Minjem we ka Bu Erna. Maknya. Era Bunda teh Bu Erna. Meni kudu era sagalanya ari si Bunda jeung ka sawah wae atuhnya. Teuing si Bunda mah meni. Mananya? Neangan naon atuh Bu Erna ieu teh? Dompet? Heueuh mama neng, di mananya dompet Bu Erna? Di bawah teh nya tadi. Tinggalin meureun di ditu di mama neng. Oh heueuh jigana mah. Kala atuh nya Bu Erna nyokot dompet kala. Betinggalin sagala dompet teh dinya. Ica, ari Ica yang dibawa sagala eta kado Bu Erna. Ya kan tadi Bu Erna bilang cenah Ica buat Ica. Cemilan Ica jeung Ica mah sanes kado ieu. Oh ini kirain teh kadonya buat Ica teh. Hehehe. Aing mah mungkusan deui ki carana mah si Ica. Maaf ya Bu Erna.
Kumaha atuh nya mah Neng ieu Buna. Si Ujang can dibayar pasantren Can dikeluarkeunna pun nama si Ujang teh pasantren mah nya. Moal Bunda lah insya Allah rezeki mah aya wae. Kan berat nyangkut dompet rek mer duit ka Bunda eta teh. Cicing-cicing we urang masuk. Oh gitu teh mana? Kira-kira merasa barahnya teh bener mah nya. Har, tiba-tiba ya teh. Jadi lagi. Daekeun teh nya Mama Neng ieu. Daekeun bisa kan? Kayak orang bari ngopi Mama Neng nya. Bawa Bu Erang kerupuk. Make up lagi make ada sana ieu. Sorry ya ngecikeun wae kitu. Nah. Urang teh kudu lawas Cikeun tawa. Cukup tanya ieu duit yang si Ujang kan dipahat. Aya deh. Mak nya jadi Buna ayeuna ka pasantren. Nih. Wah haji. Oh, Neng. Neng. Iya mak Neng Buna teh aya urusan. Wah. Ayo bar. Nah, cenah ngoreng lihat. Oh mak Neng. Buna teh dia notis pada. Warna itu si Bunda. Bunda teh ngeri.